Parkir. Itu di parkir. Tidak. Ada di parkir ya. Tidak. Akhirnya aduk kayak mati. Kamu udah mau di parkir. Itu bawa kan ngerti. Set di kamar ini. Orang. Woi. Tolong ke. Emang kebek ye. Oh, gampang kamu. Yes, gampang kok, gampang. Harus dulu banget. Kau nak pengen dedek nenek. Oke. Ada sih ya. Sian. Gusti, ya banget nih kuat aur-auran. Tah petasan tos kadang. ayo orang siap-siap, orang tatan-tatan bagiakeun i rombongan besan anu kawitna ti Cianjur. Mangga anu nganggo saragam batik, anu nganggo saragam kabaya. Tes. Bismillahirrahmanirrahim. Sekedap baca. Cilap. Mangga Ibu Saibul Hajat, Bapak Lurah, Ibu pengantin ikut aja nih. Ikut ayo. Walengset
Saibul Hajat ngadeg ieu. Alhamdulillah ieu rombongan besan parantos aya. Mangga Bapak sareng Ibu Saibul Hajat. Enggak jalan-jalan. Udah nikah. Tes agangan ka dieu teh ka kuping ya. Tes tes. Ayo Kang Iwan. Iya di sini di tengah. Siap mah? Kedap menuju ngatur heula. Neng di sini, neng di tengah mama neng, di tengah mama papa. Oke, alhamdulillah. Enggak, orang siap, ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Bedas, sing rada bedas, teka kuping keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun Rampes. tunduk waktu Nurahayu linggang mangsa nu utama. Dinten ieu dinten anu kalintang bagjana. Urang kasumpingan hiji jajaka gandang pertentang. Jajaka nu baris metik malati asih nyangred benang kanyaah. Kasep anak king jimat awaking. Sataacan hidup lebet ka ieu wewengkon. Atuh tampi pangbagia dina upacara adat Sunda anu baris digarap kulingkung seni Baraya Entertainment. Mangga upacara adat mafak calon panganten pamaget dikawitan. Haturan kasep haturan wilujeng rawuh antosan rasa kedak rek dipapak upacara. Bagja temen mulia temen anak wilujeng rawuh dianti-anti ti kamari dilanglangan kasimpangan ditalung ti kanu indit sugan geus ngebaran beja anu kasep satu dipapak antayan mojang diibingan digendingan di soraan rampak tembang di payungan-payung tangtung aturan anaking wilujeng sumping kembang kaheman wangi kasturi malati asyik awur kanca-kanca aki bade ngabagiakeun ieu incu aki bade babatek heula bade ngibing mangga.
tradisi goyang Karawang eta goyang kiri ari goyang kanan geol kiri ari geol kanan goyang 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 goyang. Aduh Gusti Gusti ini saya kurang aja. Hayo sia nanaonan sia ieu teh kita kurang ajar sia ari ngomong aki-aki teh cenah sia ari ngomong cenah arek bareng jeung urang geuning di dieu aya awewe nu sejen sia kurang ajar pisan ieu lalaki sia ngomong cenah mengak pokona mah aing kesel we neman kesel yo kajeun aing marek nangan anu sejen nek nangan anu sejen aing marek nangan anu sejen. Gusti teuingan aki-aki teh ngurus tunjung ari sugan teh ka dieu teh mah urang doang si orang teh geuning aya awe anu sejen ari ieu anu ngora aki ih kurang ajar geus kajen lah anu penting mah urang ayeuna mah pageun rombongan tuh rombongan calon panganten sare calon panganten da ieu mah nya geus jadi panganten lain nuker demo kitu ieu lain atuh nini oh lain ai sugan teh nuker demo nya. Alhamdulillah yuk urang babarengan papageun ieu rombongan besan ti Cianjur hampura nini urang Cianjur lamun urang Karawang mah bahasana heuras beda jeung urang Cianjur nya hatur nuhun kasumpinganana terima kasih atas kedatangannya ya yuk ayeuna mah urang sasarengan urang papageun itu rombongan tapi nini arek ngibing heula nya nini urang ngibing yuk tetep dada moal burung hari dipisono sabar dengan hate kori moal beunang di bobodo daun hiris saksina no ngemploh hejo waktu mitineung diantosan ti baret kaul mantong lila teuing nya tak kituna ge geus dilaksanakeun bur payung geura bukakeun itu papakeun rombongan besan ti Cianjur. Baturan beanaki bagian pangantenan aturan jimat anaki
dikencakeun suku katuhu dilawanan kuno kenca lihat kasep geura lengkahkeun dampal sampean anjeun rengkah anu mawa harapan pikeun ngawangun rumah tangga mudah-mudahan dugi kawangunan rumah tangga anu sakinah mawadah turorah haturan jimat anak king panganten teh geuning sumpi di anti-anti nyomponan jang cipasini diaur kembang malati wangi kembang mawasari musengit ranggos kira ku abdi sadaya granda geringkang lilawang awor pamor mapasangan antara nonganti jeung nu datang cagdarana heula tampi ati kalung kembang pangbagya ti pribumi runya arup wangi pinilihan wangi nyambuang kembang kabagjan ulangan sungkeman kembang kalungan rancean kembang malati bodasnya cas semobeng ras yak pasek tampi ieu pangbagya ti ibu rama mertua hidup gelis geura bagiakeun ieu calon imam hidup anu bakal nyarangan hidup dina ngalaksanakeun tingali tilik-tilik heula ieu sanes istri hidup kasep ini bukan suami yang akan hidup bersama-sama. Assalamualaikum waalaikumsalam. Saling lempar bunga sama pasangan ya. Alhamdulillah. Bunga adalah sifatnya wangi. Mudah-mudahan pertemuan kalian berdua patepang na hidup duaan ayeuna ngahiji sing seungit sapertos kembang. Ya, saudara. Gendeng gelis di rendeng enggak diabadikan foto-foto bersama.
Alhamdulillah haturan wirujeng sumping keluarga besar ti Cianjur mangga lalinggi heula ka panitia hajat bilih aya senekna kuehna dikaluarkeun sadayana spesial kanggo rombongan besan kitu panginten. Saparantos ieu aya tari persembahan panginten. Tari persembahan heula ayo sak mangga. Oh iya weh badaya. Langsung dari cuma ngomong aja. Semoga orang sanggakeun dina tari persembahan tarian badayanya khusus kanggo ka panganten sakali. Acara tari persembahan parantos rengse semoga urang lajengkeun kana acara seren tampi akan api serah terima mangga ambu ieu dipandu we Ini untuk bolong mang, untuk bolong. Bulan persembahannya Alhamdulillah iya punten nini tapi sorana ngebas soalna ieu mah nini rakitan orang buka wae nya akinya. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes mamah itu sigana teh aracan tuang kedah di pasihan pantunnya mahnya kuningnya mangga supados semangatnya ibunya ini boga pantun ya berembekah nah naon ya anu tiung berem sing ka Mekah amin alhamdulillah aki anu tiung hejo hoyongeun
aya nini ge gaduh keur nu tiung hejo ieu. Kumaha nu keong hejo? Hejo-hejo daun jarakah Artina anu tiung hejo sing enggal ka Mekah. amin. Alhamdulillah deui nya. Ho aki nu tiung hideung cenah. Oh aya keneh wae ki. Aya ke Oh loba ya. kedap. Aki-aki pantuna loba ya. Hitam-hitam si buah manggis Artina anu tiung hideung sing enggal ka Mekah. teu nyambung Teu nyambung teu murah kanti aki teh. Wios lah nya ibunya nu penting mah doana Ya, sing arenggal pentingnya ka doana. Makkah. amin amin Sakali di assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama alaina binikmatil iman wal islam. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Para wargi sadayana anu sami linggih hormateun simkuringnya akinya anu teu kintun kusim kuring dipihormat keluarga besar rombongan Besan ti Cianjurnya Bapak Ibu anu teu kinten kusim kuring dipihormat keluarga besar Bapak Yadi sareng Ibu anu teu kinten kusim kuring dipihormat para alim ulama tokoh adat tokoh masyarakat tokoh pemuda kum dayana hormateun sareng tauladaneun simkuring. Atuh pertama-tama urang sami-sami panjatkeun puja sinareng adat Allah nu Maha Agung. Rehna dina dinten ieu urang tiasa kumpul ngariung dina tasyakuran resepsi pernikahan ieu panganten sakali anu jeung gantengnya juga aki jeung nini. Alhamdulillah salawat sinareng salam teu urang sanggahkeun ka junjunan urang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para wargi sadayana ieu teh nikah nama Pak akad nikah nama parantos lumangsung ngan ieu mah sakumaha tradisi urang Sundanya Bapak Ibunya pami aya tamu komo bari seueur ngangkeuy ngabandaleut nya kinya meuni seueur pisan sok ditaros bade naon atuh rurumpahan ka ieu tempatnya Bapak Ibunya mangga ieu mah bilih aya sepatah dua patah kata ka kasepuhan ti keluarga besar Besan ti Cianjur mangga ka Bapak Ustadz Yuyun Sugilar waktu sinareng tempat nyanggakeun kacap di baraya podcast Jumatan Tinuan dengan Inang Wawan Gusti ya Allah kenalan ya biasa batu teh nah sih tak berdatang dengan mana ya amat kacap Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langkung tipayun urang muji syukur ka zat ilahi rabbi. Rehna alhamdulillah dina ieu saah urang tiasa kempe ngariung di tempat anu maksudna tadi kurang paratos ka kuping diuningakeun ku ninina kilengser panginten. Oge kalihna teh eta sholawat mimah salam muga tetep dilimpahkeun ka junjunan alam sadayana yakni habibana wa nabiyana Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka para kulawargana sahabatna umatna katut urang sadayana anu kaleresan dina ieu saat tiasa kembal di tempat anu mudah-mudahan jaga diama izaza urang kengen syafaati mantena amin ya Allah ya rabbal alamin. Satu acan dikawitan alhamdulillah mang hapunten kasadayana rehing sababaraha waktos kapengker simkuring ka sumpingan pun paman ramana Egi yun wayahna dina tanggal anu kaping 20 Desember urang ka Karawang pangnyerenkeun Egi saurna teh. Tapi ku bahasa Indonesia simkuring teh rada mengheningkan cipta ku bahasa Indonesia mah aduh aki
sok rada tag-tag tog. Alhamdulillah sumping ka dieu geuning bahasa Sunda. Ku kituna ada widi panginten simkuring oge sada cumarios teh ku bahasa Sunda emang panginten hatur nuhun panginten upami pada hartos da sami-sami urang Sunda malih nguping saurna teh kibesan oge kawitna mah ti Cianjur leres kitu kibesan ti Pagelaran saurna teh malih mah atuh urang Cianjur keneh mung peda tos lami di Karawang saurna teh janten sakali deui panginten ka ngaturkeun nuhun ka pembawa acara anu parantos masihan waktos kasim kuring kanggo cumarios dina ieu tempat anu maksana mah panginten ngawakilan hapunten ini sanes ustad teu santri-santri astan sim kuring mah Yuyun Sugilar sanes. Aduh alhamdulillah upah disebut ustad mah mudah-mudahan we panginten kapayuna kaseratkeun eta urang babakan Laban Cianjur sadayana kareom nguping sim kuring disebat ustad. Alhamdulillah tadi anu tiung beureum pun bojo kalau resan didoakeun ka Mekah. Alhamdulillah mudah-mudahan atuh kaseratkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Anu salajengna sim kuring ngaturkeun nuhun ka kibesan khususna Aku laguannya anu parantos nyambut nampi sim kuring. Alhamdulillah sami ari adatna mah geuning sareng di Cianjur disambut ku Ki Lengser mung pedah di dieu mah geuning rada hade tak Ki Lengserna nepi ka aya 2 nini-nina oge aya di ditu mah da biasana hiji aya di dieu mah aya 2 alah eta Ki Lengser hebat. Mudah-mudahan we di Cianjur ge aya nu 2 sapertos kitu. Amin. Alhamdulillah sami ari penyambutan nama mung hapunten kamari panginten waktos daya teh ari molung mantu dipayunkeun saparantosna walimahan resepsi di dieu panginten dipengkerkeun hapunten kamari waktos molung mantu mah sim kuring teh sareng pun paman keluarga besar panginten teh ditu teh tiasa nyambut ku Lengser. Maklum tempatna di ditu mah bade di Lengseran teh sok sente gejebur ka kulah. Alhamdulillah dina ieu saah sapanginten sim kuring teh nemonan sakumaha kahoyong pun paman sejak sakumaha tadi diuningakeun ku nenek aya naon pamaksadan panginten ra sim kuring teh bade nemrakeun pamaksadan sim kuring kalih rombongan ti Cianjur. Pas nama panginten ti Kampung Babakan Laban Desa Bojong Picung Kabupaten Cianjur anu kahiji sim kuring ka dieu kalih rombongan sejak nyangakeun tali silaturahmi anu mudah-mudahan sakumaha para sepuh para ulama nguningakeun yen silaturahmi teh seueur pisan hikmahna kitu nini Ki Lengser anu kahiji cenah matak manjangkeun yuswa ku kituna mudah-mudahan urang sadayana dipanjangkeun yuswa kalayan barokah anu kadua digampilkeun rezeki kitu nya nini Ki leres. Nah mudah-mudahan utamina panginten ieu kadua panganten dasar sanes calon panganten deui ieu mah panganten rezekina sing ageng milikna sing ageng. Oke alhamdulillah ku alatan Cep Egi panginten nikah ka urang Karawang. Alhamdulillah pangen tali silaturahmi teh manjang anu tadi nama panginten urang Bojong Picung khususna urang Cianjur umumna sareng urang Karawang mung kena teh namina we wungkul aya nama alhamdulillah panginten ku tali silaturahmi manjangkeun babarayaan teras nalikeun duduluran alhamdulillah panginten atuh orang Karawang jadi boga dulur di Cianjur orang Cianjur jadi boga baraya di Karawang gitu upami hiji waktu kopekan di jalan teh keung panginten da boga dulur boh di Cianjur boh di Karawang eta panginten aki nini anu kahiji sejak nyangakeun silaturahmi mugia ditampi anu kaduana panginten sim kuring kawakilan ku Cep Egi putrana Bapak Ujang Saprudin sakulawarga keluarga besar
sejak ngajadikeun janji sok sanaos ari walimahan nama atos dilaksanakeun namun saparatos walimahan keukeuh aya janji anu kahiji janjina teh hoyong mulu mantu atos dilaksanakeun anu kadua hoyong resepsi di Karawang anu eta oge hayang we diundur-undur naon pargina da kaayaan pandemi ayeuna oge salaresna mah masih kene pandemi bukituna urang jaga-jaga we panginten pada-pada jaga masing-masing urang ngajaga batur ngajaga urang eta ngajadikeun ngajadikeun pas ini janji nyaeta bade resepsi alhamdulillah dina kaping 20 Desember ayeuna Egi oge pun paman panginten masih nikeun janji anu parantos dijanjikeun sababaraha waktos kapengker waktos walimahan anu katiluna nyangakeun ieu pun anak Egi anu memang sakitu kaayaanana ditilik tina pangarti da sepi pangarti ditingali tina pakaya da sudah tidak pakaya ditingali tina rupa estuning jajar pasar tapi ari sahur neng eni mah Arjuna ti Cianjur teh mung Kang Egi da buktosna urang Karawang ge teh anu kaanggo Kang Egi-egina anu kapilih teh janten panginten nyangakeun Egi kanggo ka dieu ka kibesan langkungna atanapi aya saena alhamdulillah da seseueurna mah kakiranganana hoyong dipangbimbingkeun hoyong dipangdidikeun utamina dina ngambah sagara rumah tangga anu neme praktisan bade dipigawe sareng dina masalah ibadahna bilih seueur waktos 5 waktos anu kaliwat hoyong dipanggetrikeun eta panginten anu katiluna anu kaopatna sejak nyangakeun naon cacanakan anu tiasa kacanak da geuning ari ngabring namah nini aki alhamdulillah sim kuring teh sakulawarga besar teh ditu teh ya teh wargi ana sanes teu aya nu sanes ngabring seueur tapi istuning lempang mawa kepat henteu indit bari jingjing komo nanggung jeung ngagandong mah da naon atuh di ditu teh teu aya bawaeun tapi sok sanaos kitu mugi-mugi naon anu dicanak ulah ditingali tina rupa jeung hargana tapi ditingali tina kaikhlasanana eta panginten anu salajeng nama sim kuring kalih rombongan teh nedasi hapunten boh bilih cumping kaya tempatnya kirang tata kirang titi kirang duduga peryoga boh bilih aya adat budaya anu teu sapagodos adat budaya Cianjur teu sapagodos sareng adat budaya di Karawang anu salajeng nama tadi teh aya nu ngaharewas aki nini tong lila teuing cumarita teh cenah malum ti Cianjur teh tadi teh angkat teh qobla subuh ba'da subuh qobla subuh tadi saur nini cenah siga nu lalung saya daleres atuh pengen perjalanan teh kaluar teh Karawang Barat di tadi teh maklum orang Cianjur orang Bojong Picu mah OKP orang kurang piknik jadi blos ka kota Karawang kukurilingan supaya tadi teh ka jalan Syekh naon tadi teh Syekh Kuro nah eta geuning jalan Syekh Kuro teh meuni ampleng-amplengan panjang pisan yang menanti Cianjur ke Bojong Picung mah nah tuh nepi wae alhamdulillah geuninganan aya nu ngajemput 2 motor deh tadi alhamdulillah tos deg-degan tadi nama mang sok sieun teu dugi
boro tungkul eta sim kuring mah teu terang Karawang ka Kara kadina ge tungkul we tekat cengkat alhamdulillah di Karawang keneh tadina mah sok sieun ari cengkat geus di Cianjur deui alhamdulillah henteu di Karawang keneh. Nah anu kalimana mah sim kuring teh sejak nyangakeun deui ieu mik ka nini panginten da parantos capek taros cekap naon rupiah nu didugikeun atos panginten kalayan sakali deui nedah siapunten bawa pilih aya cariosan anu kirang upami kalayan ditutup billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ka pangersa Bapak Yuyun Sugilar SPD IT guru urang sadayana nya akinya mohon para wargi sadayana nembe sami-sami nyakseni gerentes kalbu kasepuhan ti keluarga besar panganten pameget miwah rombongan lain lantung tambuh laku sanes luntak tam tak sejak purwa aya nu dimaksad sejak ngaitkeun janji pas ini manjangkeun tali babarayaan sakeser daun satangkal sabungkus bareng jeung bungkusna rupina bade nyerahkeun ieu nu ganteng di Cianjur mah teu aya deui ngan ieu na Arjuna teh saurna bade nyanggakeun ieu panganten pameget sareng cacandakana sim kuring saukur dharma teu wasa panjang carita kanggo pangwalerna baris langsung didugikeun ku kasepuhan ti keluarga besar panganten istri mangga waktu sinareng tempat nyanggakeun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wabihi nasta'in ya umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Pada yang terhormat keluarga besar Bapak Ujang Saprudin, masih Ujang keneh banyak di Bandung mah jadi sok iya kaku riwen Pak Jawa apa bahasa Indonesia apa bahasa Sunda kalau di Bayur mah Pak Ujang teh lamun masih di bawah usia 15 tahun upami tos gaduh incu 15 tahun masanes Ujang deui di Bayur mah ganti kakek tapi iya mah tos janten nama ya banyak. Alhamdulillah dari keluarga besar Bapak Dr. Andes Ujang Saprudin MM. Pada yang terhormat bapak-bapak saudara-saudara sekalian hadirin hadirat rahimakumullah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa memberikan beribu-ribu kenikmatan kepada kita sekalian, khususnya nikmat iman wal Islam. Dan juga alhamdulillah pada kesempatan siang ini kita sekalian dapat berkumpul dalam rangka resepsi dari pernikahan anak-anak kita, yaitu adalah Neng Siti Rohaini ST dan juga Ujang Egi Muhammad Setiabudi. Mudah-mudahan anak-anak kita yang pada hari ini diwalimahkan dan diresepsikan Allah jadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga tercurahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, kalian ibu, tadi kita telah bersama-sama mendengarkan bahwa dari Bapak Yuyun sudah menyampaikan bahwa intinya kita itu sekarang ingin bersilaturahim, dan alhamdulillah ya Allah Subhanahu wa taala telah mempertemukan keluarga besar dari keluarga Bapak Haji Yadi
Ibu Hajah Saadah dan juga keluarga besar dari Bapak Dr. Andes Ujang Sapurudin dan Ibu Ai Sumiati, Allah pertemukan dalam ikatan pernikahan anak-anak kita. Mudah-mudahan silaturahim keluarga besar ini Allah berikan keberkahan, Allah berikan kebaikan kepada kita semua. Betul apa yang sudah disampaikan, bahwa dengan silaturahim Allah panjangkan umur kita. Dengan silaturahim yakin Allah akan senantiasa memberikan rezeki yang murah kepada kita sekalian, dan khususnya kepada calon mempelai, bukan calon lagi berarti udah ya, pada mempelai laki-laki dan pria dari anak-anak kita ini, Allah berikan rezeki yang berkah yang banyak, amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu sekalian, juga tadi sudah disampaikan oleh Bapak Yuyun bahwa beliau berserta rombongan katanya ke Mawa Cacandak, apa Mawa Cacandak apa Cacandak Mawa ke nyandak barang Cacandak apa kumahanya bahasa Sunda nate ya, lamunan Sunda kene mah ya Bu ya, ulangel lah ngomong sing sadan lemes-lemes mah ya, ke mawa barang babawa apa kumaha bolak-balik baik beli pragat-pragat. Intinya begini Pak, dari keluarga kami itu tidak melihat apa yang dibawa oleh Ujang Egi, dan juga saya sudah sampaikan kepada Neng Roheni dari kemarin-kemarin ya, apa ngomongnya Teh Roheni teh, gimana kalau seandainya Kang Egi itu tidak membawa barang apa-apa ya, ataupun kalaupun bawa barang juga ya apa yang ingin dibawa saja. Ngomongnya Teh Roheni anu penting Neng mah cenah untuk mikirkan anu barang bawa anu penting barang anu kabawa-bawa ku Kang Egi nya. Kang Egi barangna kabawan teu kabawa ya teroh ku kagawa aja teroh tenang ya, ya aja melang ya Bu ya, paham gak Bu? Nggak paham ya Bu ya? Iya, makanya bingung saya juga. Iya, alhamdulillah. Intinya begini Pak, apapun yang dibawa oleh Kang Egi sekeluarga, insya Allah kami sebagai keluarga akan menerimanya dengan tangan terbuka. Apapun yang dibawa itu, dan yang terpenting kata Neng Roheni bahwa Kang Egi membawa cinta yang sejati buat Teh Roheni. Ya Kang Egi siap bawa cinta sejati insya Allah. Awas tong kaya ini ya, tadi tuh balengser gaduh dua entong Kang Egi nya di Cianjur mah teu aya cenah dua teh teu aya, ngan aya di Silamaya dua Bu. Makanya Kang Egi tolong awas ini ya, jangan sampai diduakan, awas. Saya sebagai orang tuanya juga nggak nerima. Waduh, ini dari semenjak kecil sampai gede dididik, dibesar, dielus-elus ya, wis gede jadi loro ya blenak ya Bu ya. Coba ibu-ibu ingin dikasih madu apa ingin dikasih racun Bu? Hah? Mending dikasih madu apa mending dikasih racun? Mending dikasih madu ya Bu ya. Tapi kalau di madu mau nggak Bu? Nggak mau ya Bu ya. Alhamdulillah ya, intinya kami keluarga menerima dengan lapang dada ya, dan juga tadi sudah disampaikan bahwa katanya keluarga besar Bapak Ujang Sapurudin juga ingin menitipkan Kang Egi di sini ya. Kami sebagai orang tua, yuk kita bareng-bareng saja Pak, kita didik anak-anak kita. Kenapa? Sebab mereka ini baru pertama kali mengalami kehidupan pernikahan. Ada banyak kekurangan di mereka, ada banyak juga ya
yang seharusnya dibenahi oleh mereka, dan kita sebagai orang tua yuk bersama-sama mendidik mereka agar supaya mereka mampu ya menghadapi situasi keluarga dari mulai hari ini dan seterusnya dalam keadaan sakinah, mawaddah, warahmah. Dan juga Kang Egi, saya sebagai orang tuanya Neng Roheni, saya titipkan Neng Roheni dari mulai hari ini dan seterusnya, jaga Neng Roheni lahir batinnya, jangan pernah disakiti lahir batinnya, sebab ini adalah putri Bapak yang seharus terus dijaga. Dan juga Kang Egi sebagai imam, sebagai nahkoda dalam bahtera rumah tangga, tolong jadi imam dan nahkoda yang baik dalam keluarganya. Saya yakin ketika seorang imam baik, maka makmum pun juga menjadi baik. Sekiranya seorang nahkoda itu baik, benar menjalankannya, saya yakin penumpangnya akan merasa aman di sana. Sehingga insya Allah yuk kita bersama-sama doakan anak-anak kita ini menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, kelak ketika punya anak keturunan yang soleh dan solihah. Amin amin ya rabbal alamin. Hanya itu saja yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Dan sebelum kami akhiri, kami atas nama keluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam penyambutan, tata krama, makanan dan hidangan semuanya kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Sekali lagi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun ku sambutan nampian ti kasepuhan panganten istrinya akinya. Atuh acara jeung aya dokumentasi seren tampi seren sumeren. Nyuhunkeun ieu cacandakan panginten Pak kanggo dokumentasi foto simbolis. Mangga ka Ibu Rama pangan kali dihaturan kapelaminan heula. Apana panganten istri nyuhunkeun cacandakan hiji kanggo dokumentasi ka panitia hajat parsel atau napi naon. Aya seserahan nyuhunkeun hiji kanggo foto tah geuning aki si Neng mah teh dicandakeun barang bawa teh jiga aki baiknya jadi langsung di modal barang apa mangga ngadeg sadayana Neng sadayana modalan wig ja ajak lagi langsung mamah majeng palih dia diserahkeun Neng di tengahnya mamah palih dia apa dipengkerna mamah supaya sepados kacandak sadayana mangga ditampi ninggal ka kamera senyum 1, 2, 3 alhamdulillah mamah ditampi dicandak salaman tahan dipoto heula bisa kali serimpi sih alhamdulillah punten aki cepengan heula ayeuna apa sakedap Pak apa dipayun mamah dipengkerna palih dia apa sareng apa berpelukan tanda jadi mangga sok salaman heula hiji 2 3 salaman heula dipoto ayeuna berpelukan. Bapak Ibu ieu calon gubernur sareng wakil gubernur Karawang. Alhamdulillah mangga caralik deui para wargi sadayana atuh acara seren tampi
rengse panginten acara selanjutnya mah haji langsung ke sungkeman terus. nah acara salajengna bade aya sungkeman sareng sawer panganten. Bapak Ibu, acara sungkem sareng sawer panganten ieu adat istiadat Sundanya anu seueur pisan naon eusina jeung saluyu pisan sareng ajaran urang ajaran agama Islam. Rehna dina ieu panganten sakalih bade nyuhunkeun ridho sareng widi ka Ibu Ramana. Apan saur keterangannya akinya ridho Allah teh tung ridho Ibu sareng Rama. Tah ayeuna ieu panganten sakalih bade nyuhunkeun hampura sareng ridho. Neng Mangga